wangunan rene kakak yang Wilujeng sumping Raka Batara nuhun Nyai oge anak Gatot Kaca nuhun teman Wilujeng sumping oge atuh jisim abdi kulan geningan parantos mulih ulah kamana-mana Semar dawala semua mangga dipaehan paing kabeh olah paur ieu murang maring ya tah kitu nu matak ieu beas keur fakir miskin tetepikeun aya urang jadi hiji kokolot kampung tetepikeun ka rakyat leutik aya di peapean teh jadi kitu akibat sing walatra lain dileg-leg ku sorangan dibabuk sia aja nepi saparapatna kasaha teh kanu kitu da bapa manteu suwe teh kadewek ngaranna ge raskin atuh can duit ka udeng eta teh di mana Yai dina salameting sasasih langkung teu aya teh anu mawi di mana paman Rai Arjuna teh wangsul tatapa oh mulih tatapa nah ari mena tong muji sia cicing atuh jempes pugu dunungan geuleuheun aya dunungan keur ningang di geuleuh ulah cekcok cicing ulah sagala ditaros dadang kege nya aheun deui nya ulah sagala ditaros ulah loba ngomong malah antong nyampurkeun acan mun bisa mah sakalian dunungan keur benu kitu teh bekem sakalian kurang montong ngagugus si jebrag dawala duh sieun aya dibekem umurnya euy tatapa teh naon maksudna maksudna mah Rai TK isalan ali-ali ampal jimat oh sareng pusaka pansarobah teu aya uluh lajeng nya aya soratan katinggalan yen kaula teh kedah hudang tidak tatapa kalayan merebeja yen ulah neangan jurig nu teu kadeuleu jadi si horeng eta ali-ali ampa teh cenah dipaok ku si cepot sareng pansaroba uluh paingan ya paingan dewek diteungeuh eta kasang tukangna teh geuning nya nu matak teh oge anak cilaka bapa kababawa eta hana cara kada sabaraha nya nu matak tong make jeung aya ilmu hana cara kangke mah gitu ieu mah bebenyit tepi ka kitu tah ulah salah ngartikeun bahasa sorangan jadi teu ayana ali-ali ampal sareng pancarobah teh cenah dipaling ku asta jingga leres duka kasaha dijualna nya meureun da puguh bakal payu jutaan jadi meureun ka adina si kastop gitu ari duitna atawa ladangna eta pusaka teh cenah dipake kawin ka urang nagara Giriretna ngaranna teh Dewi Wirginingsih uluh buah nya si cepot buah paok buah pak nya da eta da gemolana teh menang dibuka ku abdi harita teh buah samping dewe ke digubuk dulu hiji teh sajadi kalaporan nah ari bapa deh waduh ari uwa kalau kali ai manawi teh dianggap banyol we kitu eta gaib dengan piraku nanging naha atuh kumaha leres we kaula wangsu ti pangtapaan mudun teh aya hiji tempat anu endah
ditinggal teh didinya si cepot kernyang kerewe dina lahunan awewe jeung pamajikanana geus kawin hulu si eta nuju ono ida we Menuju panganten oleh leres eta teh putri raja ti negara Giriretna penak timalan lajeng kaleresan penak sareng rombongan ti nagara Astina cenah bade ngalamar ka eta putri nanging keparantos kapiheulaan ai sanga mengkaula teh cokot teh putrina bawa ka Astina kawinkeun jeung Mandrakomara si cepotna ku kaula teh dipaehan ditandasa leres puluh lanceuk lain geus paeh ya Gusti pangijeng minana nanasiban nepi atas sudah najis teh kawin ai kudu modar mah mah raja teh kagak berbeda iya ning kitu we milu nyeuseul geus tongkeun geus jep layona nya panginten lain nama parantos beak dihakan dedemit leuweung deudeuh yai nepi ka hanteun na kang lain saya pun dihakan mah upami kitu sarana yai bilih melengkung bekasnya lahan ieu kajadian bawi raos akang ieu teh sanes ti gaib tapi ieu teh ti jalma anu katingali oh geuning nya dakang jeung Rama guru si Kombayana oge wartosna teh ti gaib panggeuingkeun kaula uninga ti mana da kaula teu mere wartos kakang jeung Rama guru yen bade tatapa di dinya tapi geuning penak teu sangka ya barang nuju raos impal wacana saperattanepun ieu Sang Hyang Tunggal Wibawa mulih ti nagara Astina nyanak garwana Dewi Wirginingsih margi dina